Enggak, coba buktikan lagu dia aku semua. Gede laga amat tangkulak bang dia. Dah lah lagu aing ku dia. Pakong doang tisu ke saat ya. Masanya lo bakene. Wah, moh. Tebal amat kan dia. Gerak dia bawa gayung. Oh, gayung ya. Oke. Ai dia di mana nen? Kau yang kita tahu. Memakai gayung. Tuh kalem. Kira satna, tuh gayung yang tenang dipakai pan meren. Sekali lagi cerok sanaing ya. Lengan gayung ti tadi. Tira aku bos, yang kurung isangan segala. Lesok macam-macam tadi. Tutup bang lo, ngapit nah. Kebal-kebal deh. Ayo kumayo. Nah itu. Bos. Pantaras sama taina. Sangat segina kan? Lah pokok nama. Muter ya, memang. Lembok deh. Kita tayo. Jawab ka dia diuk ya. Tugas jeung dia ya. Iya bos, ya mabok tai. Lah diomong bae pas gitu dong. Ingin dari sente pas diuk lah. Ya pan mesti ngopi-ngopi aja nih liar. Biar kopi ya. Tadi ge Dika. Yo. Beli kopi. Saranting, rokok plat A, sabungkus. Tadi nang segera berangkat ka ditu. Ya Allah, piraku sakit bos. Nomok nu aya. Kan tumbak tombok kumaha. Geus pokona mah eta berangkat itu berangkat lah. Yang menyao plat A jeung saranting bedi dia. Mabur ka ditu lama. Gitu buka duit. Neangan ka ditu nang mah nang naon ke nang nimu. Oh, cicing nya. Silakan tuh. Aing ieu. Rezeki aing kemana ieu nya tambana ieu? Nya gede kene. Aing ngarungsingkeun bae, bos teh nyenengkeun. Dawam belon teh. Mantak menang plat jeung kopi sahanting. Anak popu. Ampun biasa. Abang heula be lah. Aya datang pan nata udang ya semua. Tiba-tiba ya. Oh ya, mau di be. Sekarang bednya. Ya, terus sini kos kieu. Ngan Mas. Kuku aing parahnya ini ieu. Aduh. Makanan empuk Bos. Dak, jauh-jauh mati warung teh. Jara doang. Nges. Naon? Sikat, pensekeun. Kasus bengong. Siji mah nyabos di dia. Siap. Kudu barang eta. Mana, Mang? Dila. Kuna ka warung. Hah? Kuna ka warung. Ka warung. Oh, tadi teh. Igen aya pas-pasan doang muli kopi bos aing. Atuh sabodo, tumbut teh mah mere duit dia ka aing. Terserah tam urusan dia kan itu nama pemikiran. Segerakan mana duit? Karese apa Bang? Lagi 1000 perak. Eta kencengan. Ini 1000 perak. Mondok Deui dak. Oh, kerak leda. Pemberi itu Bang, balik. Awas boy. Balik. Mau tenang hidup dia. Rusak remu deui. Bos, hah? Itu doang. Nang 1000? Oh. Anggeus kajen, ampean-ampean mah jeung rok. Geusit ge gawena. Oke, Bos. Duitnya. Oh, tekan di bae. Geusit gawena ge. Anak buah teh masih. Lai ieu ja edang. Bang, baiklah. Woi. Astaga dia kok molor bae jeung dia. Kueng. Diuk to diuk. Nah maksudna to engker ngeuna-ngeuna hees aing mah masa Allah mimpi meuji indah naik. Atuh pagawean dia ngolor deui aing molor deui.
lain nges langsung kena intinya bae aya perlu naon ieu. Aduh, ngaganggu jelema Hesma. Kelewatan nih padahal mah. Ai naon to? Atuh eueuhna naon dang? Aing mah kade gaya ngopi be. Boga kopi teh dia. Geus ngaganggu datang-datang ka dieu minta kopi deui. Geus tungguan anak buah kernyar. Mau lagi datang ya? Kek dang. Aing salah dengen teh dia boga anak buah. Dia sebagai naon jeung boga anak buah? Panto dia mah sebagai naon. Teu neulecakan darbol kieu bentuk mawa udeng make kurang kumaha deui bahwa aing teh seorang jarwara. Ieu calana kunaon jeung ngaik teh naon? Toh dia mah masyaallah boga anak buah deui. Baradung. Asal aing ngalamun be dikeuretan ku si. Pusing sebenarnya aing ge. Ujung mana ieu jeung kopina ieu? Tungguan lah sabar. Geus mah datang ka di ngagabu minta kopi maksa deui. Kek tungguan kedeung dawak. Panasnya. Lain ieu anak buah dia mana nyer kopi ke balamat? Teu nyaot teh neng ge. Setelah bari nungguan mending ngobrolin aing ngobrolin. Dia daek teh jadi anak buah aing to. Aing jadi anak buah dia. Oh, Keuntungan aing naon ge? lain soal keuntungan, yang penting mah dahar kopi rokok mau kudu pegat tunggal pajing aing mah kitu be. Gampang jeung makaya mah. Wih, hayu dang daek. Ai bahan kopi jeung rokok teu pegat mah. Aju syaratna naon ieu? Ai persyaratan mah teu ribet to. Cuma kahiji meureun kudu make celana lojor, terus bararolong keren doang nu aing kieu. Ulah kos kieu atuh. Aing kerok mah moon angkena. Dan aing mah teu boga celana pos kieu mah nu ngaranait kieu mah. Saullah. Geus pake doang itu di kamar mandi, tinggal make doang aya boga aing. Bener aya? Oh, geura hotel itu. Geus. Cokot we. Pantaskeun ka aing di dieu ayo. Ampun biasa aing mah. Wah, lumayan ya aing ngilu jeung endang. Jangan ngomong nama tadi kopi rokok dahar mah moal pegat cenah. Eta nu paling disiaran ge. Aing make celana heula lah. Wih, jago we. Rada keren kadeuleunan terus kieu mah. Bisa nya teh endang. Lah, Iya di anak buah hiji-hijin aku. nenek. Karena barang gawe nah teu kacaraku. Dah. Yang gajian. Gondrong di jangot ya. Astaga, iya datang deui. Naon dia wa? Dipalak mas, Anu dipalak usaha. preman. Di mana jelema nu kuari? Itu di jembatan Warakawat Terbum teh. Tangkeun ayo kedeung. Ya aing. Naon eta? Atuh iya aja anak buah pantesan bae tadi meuli kopi. Orang anu malaku budak lembur preman kampung. Ai, Terbokan aing. geus aing diangkeun aing geus make celana sarwek yo. Geus cocok asup. Kumaha? Ayo langsung kuari. Ayo, Ayo. Geus ayo. Parahnya budaknya. ayo bos lah, sikat kurang berat. Belajar mulai pikiran kurang geus. Pikiran bae masuk. Aya mah kanekan kurang. Jadi kumaha hari paling tengah gaplok. Oke. Bang satu motor tuh. Peng second. Beres bos. Tenang, makanan empuk nih motor. Aman amang. Aman dia. Duit mang. Terbuka duit. Bener ge. Bener dia. Masak amat hirup teh anjing. Buka duit mah dak. Oh, aya ge gedang ieu bos yeuh. Ih, gedang. Bohong dia mah, terpercaya aing mah, dia mau gedang doang. Bener bos, yuk. Aduh. Bener bos tuh, terbuka orang mah bos. Coba sana ke motor yuk, aing percaya dak. Buka duit bos, ayo gedang doang bos. Ayo. Ngosek itu gedang lah. Parah amat dak ya. Terbuka bos, terbuka. Serah itu, bos kuncinya. Kuncinya, iya. Giraan. Oh. Saya motor dia mangsain yuk. Yang doang. Deker semuanya. Cobalah. Si bos. Cemilan bos menang nah ya, iya mah. Pandai amat ki. Dibayar tugas takuan ti bener amat. Tadi menang 1000. Ayeuna menang gedang.
tadi. Jika ingin mah barang gawe teh beku puntanan. Mah ge bos jare sergi teh tanam meureun. Haus lah lumayan jeung metis. Jeung dia. Gue sekian gawe mana? Oh bos lah. Anak buat ya. Nang 1000, nang gedang. Tuh, bos, di mana tuh? Gitu. Oh, Lumayan. lain kayak kena air sekeun. Banget. Lain iya be pokokna malah. Setrika be bos pokoknya mah. Amat dia. Mangsa deui. Bos, mangsa deui, bos. Oke, siap, second. Kamarana dari ya, ceng. Mas, langsung baik, langsung. Graduit aing graduit. Oh, mang teu bawa duit Duit mah. boga, boga ke HP. Nomor sekarang jari dia. Boga ke HP. Tapi ya. Duit aing mah duit mana duit? Wah, kita ablang. Bos, nah apa bos? Woi, nanaonan dia ta? Nah, iya bos Nanti yo. dia. Iya, naon aing. Ayo ayo. Abi bos yo, bantu urang lah. Bayana tulungan. Bikin mall ya. Ayo lah, urusan dia kan. Bikin mall ya HP bisa yang balik mall dia. Bisa balik mall apa dia? Kayak. Hei. Naon dia, nah. Aing preman di dia. Hei. Oh, dia preman nih dia. Ah, kan dia. Ngobrol jeung aing ayo. Hah? Ngobrol jeung aing doan ayo pribadi. Langsung tegelan itu. Rato. Dia. Dia malak aing dia. Jadi dia lah ngobrol launan. Nah, maksudnya? Aing maksudnya naon gituan di jalan. Aku mah aing mah preman kan dia. Preman mana dia? Atau preman dia. Boga lagu naon dia? Preman-preman kos itu dia hareupeun aing. Atau biasa aing mah. Lagu talak tilu, dangdut, kikian, nah dia. Boga lagu kos gitu. Dah lah lagu aing yo. Enggak coba buktikan lagu dia aku mah. Gede laga amat tangkurak bang dia.